got the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah anu kusim kuring dipihormat, lajeng ibu ahli pangaosan anu kusim kuring dipihormat, puji sinareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalitakeun rahmat kalainan dina manehna. Alhamdulillah dina sunten ieu urang bisa kempel kanggo pangaosan rutin di masjid. Salawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ku junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, tur mudah-mudahan dugi ka urang umatna anu insyaallah tumut kana ajaran mentena dugi ka yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu ahli pangaosan anu kusim kuring dipihormat, Didian Simkuring salaku panata acara kanggo ngadugikeun runtuyan acara pangaosan rutin ieu ti ngawitan dugi ka akhir. Nuka hiji nyaeta aya bubuka, nuka dua pangaosan ayat suci Al-Qur'an, nuka tilu tausiah, nuka opat doa, nuka terakhir nyaeta panutupan. Pada siang kalau kana waktu semoga urang sasarangan buka acara pangaosan ieu ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara nu salajengna nyaeta pangaosan ayat suci Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku kersana Ibu Dina. Mangga dihaturan. Hatur nuhun ka kersana Ibu Nina, mudah-mudahan aosan ayat suci Al-Qur'an mejakeun kasayaan khususna kangge anjeunna. Umumna kangge urang sadayana. Amin. Acara anu katilu nyaeta acara anu utami mangrupikeun tausiah anu bade didugikeun ku kersana Ustazah Aisyiti. Waktu sareng tempat dihaturan. Hatur nuhun ka kersana Ustazah Aisyiti anu parantos ngadugikeun ilmu anu kalintang agengna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyangka hikmahna. Acara salajengna nyaeta doa anu bade dipimpin ku kersana Ustazah Elis. Ka kersana Ustazah Elis mangga dihaturan. Hatur nuhun ka kersana Ustazah Aisyiti anu parantos ngadugikeun ilmu anu kalintang agengna. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyangka hikmahna. Acara dugi acara parantos rengse mangga urang nutup pangaosan ieu ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Punten anu kasuhun dina samodaya kalepetan salami simkuring janten panata acara di ieu pangaosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.